Pikeun bahkan lenyepanen raos kanggo amalkeun sangkan ginulur kidaya wangsit Gusti Maha Suci sumirat dijal Quran nu jadi marganing padan nyaangan jalan tincakeun endang lain pupulasan buku alam papasangan alam nu dilakonan nu jadi digambaran lamun kabibna ku surga buru ronjatkeun takwana nya dulu mangpeung waktu laluasa atur wae sadayana atur waktu keur usaha keur sare jeung ibadahna arek totomblokan loba kanu sawarehna geura urang masing inget ibarat urang keur nanggu
badan ge jadi tas beding sok datang berat poe datang bukan rasa sifat murah kaya roba-roba itu perbawana sasmita nu bakal jadi carita anu bakal jadi catu buahna kembang carita dipapaes malar beres diguar sangkan jadi luar titisan ti para wali titinggal para pujangga anu natrati baheula dugi kayeuna kasebat sugih mukti berat beunghar sanes sugih pedah pun cireleuit beunghar kudunya brana sugih ku ilmu ti Gusti beunghar ku rasa anu nyata someah najan kasemah estu sanes babasahan sepi paling parantos katseluk kakadang ewuh kalau kakak jana pia kajam paring angin-angin Prabu Dharma Kusuma di dehesan para kadang sadayana diantawisna Bratasena timungkul pemenang Arjuna ti Madukara Nakulati Sawojajar Sadewati Bumi Retawu tekakantun katemuan Sri Mahabetara Kresna ti Dwarwati tekakantun semalurah kudapawana anu ngahaja ngiring ngaluukan rembagan di karatu sadayana parantos sami ngantos dawuhan Sri Nalendra samya rapta ngabiantara pun jajar dendera pinara Pandawa ya lilima bimaringa ulun wonten Pandawa lilima saripola sang Arjuna Nakula lan Sadewa lami-lami ngandika Prabu Dharma Kusuma lelegedawis manis pangantikan Bopo Mas Raka Betara yaya haturan sasumping Raka Betara kakaraton Amarta kata Jaka Tampi pembage yaya Prabu dak terima dening asta kalih kiwa lantangan simpen king pulung ati pun dehing mestaka
rebu nuhun laksa ketika bingahan oge kali perkawisna kumaha ye bilih aya kalepatan ageng sumawon penalit agung cukup lumur nedad jemar hapuntenna perkawis kalepatan marayi sok pujeng aya basana kumenta dihampura sanaos teu aya basana akang parantos jadi lautan hampura kana kalepatan rayi rebu nuhun laksa ketika bingahan malah ilahar manusia upami nalungti kasalahan batur sakotrek kayu api ngoreksi kasalahan diri pribadi hese dikoreksina margi manusia bener wae sanes malaikat salah wae lain setan teu cacah teu menak teu raya teu raja dengan cik dina hiji martabat leres teu kapinodamel saliring-liring dumadi mibana papasten dua anu moal tiasa ditawis deui keur lepat urang tara laras ana geus laras urang tara lepat keur susah tara bungah ana geus bungah urang tara susah leres teu kapinodamel malih sanos di akang bilih aya kalepatan urang silih hapunten bae sami-sami sanos tirai panjenengan Kakang Kukresna Ya ye. jaluk malum aku Bratasena ora bisa tata basa kaya wong liat Ora dadi apa sena. Suang sulipun hana kasalahan Kresna mugia rayi ngahapura. wis totompo pengampuramu dening aku Bratasena wontening negara Dwarwati Samyala Harjo Ora ana apa-apa. Suang sulipun hing kasatrian mungkul pemenang. ora kurang sandang lan pangan ake pada kedanan kelingan karo mungkul pemenang lan saisine Bagja kamayangan. Ya paneng apa-apa. Kaulan kula raka betara rai panjenengan panengah panawa badanya ngakeun semah pangabakti mugia ditampi kaulanmu ditampi ai damang pangestu Nyi Subadra Nyi Srikani damang teu kirang sawios-wios tina danget ieu muga cing satrasna. Dah kaulanun rai panjenengan kula ti sabojajar badanya ngakeun semah pangabakti ditampi Yai nakula. Rai panjenengan sadewa ti pumiratamu nyangakeun semah pangabakti ditampi Yai Sadewa. Eji simabdi pun semalurah kuda pawana atu dipayun anu kapihatur nyangakeun semah pangabakti ka Gusti Batara ditampi Kang atu ka Gusti Prabu ditampi Kakang Badranaya oge ka Juragan Ageng wis totompo pangebektimu Semar nuwun atu teu hilap ka pangaulaan ditampi Kakang Badranaya kaagan nakula ditampi Kang atu kaagan Sadewa ditampi Kang oge bade ngatumaros jisimab di tengaraos rewas nampi serati para pangagung sadayana malih pun bojo mah ngeleper dina serate kedah ngiringaluhan rapat pleno di pendopo tabade ngatumaros naon ieu teh anu bade dibadantenkeun teh sun antos Kang sateu acana kaula neraskeun babadan tenan saperkawis kaula teh ngaraos sono laras atuh bade dipengker deui calikna calik Kang mangga jadi teraskeun tiasa patepung lawung patepang larai paamplok junguk kriung pulung dina dinten ieu oge teu weleh munyung kanu maha agung muja kakresana Gusti kalawan muga-muga punyung puja urang cing katampi sangkan urang aya dinu panang tayungan anu ngatur makhluk sakuna kitu sakedana Yai oge kali perkawisna teu kirang-kirang nganuhunkeun
kasadaya para pangagung nagara parantos nyurahkeun tanaga emutan demi nagara bangsa umumna malah ti kaula teu acan aya imbalanana boh ti pribadi boh ti nagara boh ti rahayat sajumlahna nuhun nyai cariosan rai neme kasadaya para pangagung tawis ngange kana kabodohan sok pujeng para pangagung anu aya di amarta sanes-pun kakang tebih-tebih ti Dewarwati toh pati jiwa kalawan raga demi nagara amarta Pandawa khususna leres teu kapinodamo dupi maksadna naon ieu parantos teu aneh tiap rai ngahaturanan Raka Betara yakin raya teh keur kalingkung ku kabingung kajajar ku kasusah kajengkel hate anu teu kenging disisilihan ku barang anyar dupi anu diange emutan atanapi anu janten sabab wireh rai dina dinten anu parantos kalangkung kacilakaan cilaka harta cilaka jiwa parantos kailang-ilangan ageman anu diange tanglan ku para pangagung amarta naon nya mustika jamus layang kalimusada leungit tanpa lebih ilang tanpa krana teu katara bangsatna teu katingali nu malingna pejar meneng-meneng lara atei kunera pejar meneng-meneng lara yaden atei nera kaget kunera amei dang Sri Mahapetara Kresna sekedap dengan dikangakulang miraga menengalamun ngemangkad lami-lami ngandika kedaling lisan asa jauh tina dugaan angang tina sangkaan eta mustika jamus layang kalimusada leungit tanpa lebih ilang tanpa kelana bari teu dikanyahoankeun anu ngiwatna dupi maksad rayi numawi ngaging Raka Betara nyuhunkeun dipanguningakeun be dina gambar lopian margi teu aya deui anu tiasa weruh sadruna winara iwati gambar lopian weruh nganyahokeun kanu teu acan bukti winara waspada kanu teu acan dipilampah omanga nanging sateu acana akang nguninga dina gambar lopian bilih diantawisna para kadang Pandawa aya anu uninga parantos ditaros teu acan bilih ku akang diuninga dina gambar lopian teu terang aya berapa sena uningaeun parantos ditaros teu acan cobi Yai Arya Kakang Kudrabaji manawi uninga akang kailang-ilangan mustika jamus layang kalimusada aku ora buru Yai Panengah Panawa kaula nun kula Raka Prabu manawi uninga akang kailang-ilangan mustika jamus layang kalimusada nguping wartos neme ayeuna ti Raka Prabu kaula nun Yai nakula dah kaula nun Raka Prabu manawi uninga akang kailang-ilangan jimat kapunyulan Pandawa nguping wartos neme ayeuna ti Raka Prabu kaula nun Yai Sadewa kaula nun Raka Prabu manawi uninga akang kailang-ilangan mustika jamus layang kalimusada nguping wartos neme ayeuna pisan ti Raka Prabu Kakang Semalurah Kudapawana manawi uninga kang aduh aya anak
amuing sanaos disimabdi sami nguping wartos neme dinten ieu duka saha nu malingna urang mana durat makana langkung sae utami ditaros oge diuninga dina gamarlopian sami nguping wartos neme ayeuna langkung saya uninga bae dina gamarlopian nyangakeun karaka betara parantos ditaros sadaya para pangagung omangajan nanging sarebu teu jadi benuh salaksa teu jadi duka saketi teu janten ijid rengating penggalih tresna mamanahan sanaos ieu weruh sadruna winara kumargi anu nyepengna manusia kena ku owah gingsir upami urang nuju unggul nuju haneut tangtos dina gamarlopian aya pituduh upami urang nuju apes atanapi naas ieu dina gamarlopian teh kalah poek mongkleng duta rajin moal aya tulisan naon-naon teu sabios upami kajadian kitu eta mah manusia muga-muga be urang teh aya munjung makan maha agung cing aya pituduh dina gamarlopian okan tenan nanging dina teu ayana teu sawios utami duuninga be cinandak mamrat batuki ngalaras cinandak mamrat batuki ngalaras watak ratu ajijan naradanar barang diuninga Gusti Maha Petara Kresna ieu dina gamarlopian kalah poek mongkleng tutarajin teu aya tulisan naon-naon atuh Kresna nganluh aduh yai untung ku akang diuningakeun heula sateu acana ieu di uningan dina gamarlopian yakin tawis panawa nuju apes teu aya serata naon-naon kalah ngablag-blag hideung raye cobi uninga leres be leres daya serata naon-naon kalah poe Yai Arya tingali kurayi tinggi gamarlopian ireng Yai panengah-panapa leres teu kapinodama daya serata naon-naon Yai nakula aduh kalah poek mongkleng duta rajin yakin panawa nuju apes Yai Sadewa laras tawis urang nuju apes daya serata naon-naon Kakang Badranaya menih hideung teu aya ngenat-ngenat serata poek nyangakeun eta mah ka Gusti Batara sawios atuh simpen di be Raka Betara mangga janji sadayana para pangagung saparantos nguninga gamarlopian yakin teu aya serata naon-naon sepi jempling pancaniti pamengkang asalong kewang gedong sigrong asalawong pancaniti sepi jempling sami pakewuh emutanana wireh kailang-ilangan jimat anu dianget tangelan ku para pangagung khususna umumna rahayat ayat di Amarta sila tacan medame gatacan brim sapraptanipun satria melajang tengah Gatot Kaca nanging sumpingna ka karaton Amarta Gatot Kaca sami nasibna sareng Prabu Darma Kusuma parantos kailang-ilangan senjata gagak rancang anu dianget tanggelan oge sami teu katingali nu malingna teu kataraturat makana atuh dongkapna ka karaton Amarta ngaluh ingkar tina tetekon satria marek wong Wiswana
Marek wong wis wanoh-wanoh sapisan dadaya tumrangan pada tumamu Rama wa Prabu wa Batara Kangjeng Ramaria Rama Paman Dipati Paman Nakula Paman Sadewa Kasep anak Heng Sundot Kasep Raden aya naon Kasep aya naon anom nyangakeun sewu bebenulak saduduka dikorogorokeun beheung teuk-teukeun suku genteng blokeun wireh putra panjenengan parantos kacilakaan Sabirai silakan naon Gatot Kaca kacilakaan kumaha Raden Ramawa Prabu putra panjenengan parantos kailang-ilangan senjata ing pentaris gagak rancang duka bangsa naon sareng urang mana nu malingat leng-lengang reskang angang resap pisan ya wis mama leng-lengang reskang angang resap pisan awor lan mega podara kaget ngira amidanget kaget onera ingkang nemet prapta Sekar Wijaya Kusuma Prabu Dharma Kusuma sakedap dengan dika ari margi nguping kasauran ingkang putra satria melajang tengah sami nasibna sareng Prabu Dharma Kusuma lami-lami ngandika kedaling lisan Kasep Raden Batamawa na aya sanasib pisan jeung uwa kapan wage kacilakaan geus kailang-ilangan mustika jamus layang kali musada wa Prabu sanasib pisan sareng putra panjenengan lajeng barang kakupingku panengah Panawa Arjuna loncat kapayunan para pengaku